nyana boga masalah isuk lain isuk dina tahun ieu endeu ka Mekah maksudna minta petunjuk istikharah ka Gusti Allah encan aya petunjuk bae ieu melalui ziarah ka Imam Badawi nyana ziarah di jero hate ieu di jero hate ieu minta petunjuk endeu ka Mekah beres amin amin alhamdulillahirabbil alamin henteu ngomong teu naon suara di jero kuburan. Ya Ahmad Kabirur Rifai besi ka Mekah bae insyaallah tahun ieu aman salamet teueuh nanaon geus segera ka Mekah nyana ngahulang we kieu bae suara di jero kuburan buat kakadenge ya Allah ya Rabbi cak kita isi iman Badawi pohara amat pohara aja setak kadenge ieu mah lain ku perasaan tapi ku ceuli ieu di tukang murid-muridna Aisyah tadi ngadenge mama Masya Allah datang ke kos kitu teu karomah nu mantap urang di hadiahan bae Imam Badawi di hadiahan Imam Ahmad Kabir Rifai di hadiatah dibuktinan mantap Imam Syaroni zarah kadinya anu ngarang Mizan Syaroni teh zarah kadinya ku hebat-hebatna karomah di jero hatena nyaho coba zarah ya ka dieu ye coba cenah lamun boga masalah langsung dijawab aya suara di imahna teh boga rencana kos kitu teh dina hate Assalamualaikum ya Badawi beres encan ingkah hei Saroni masalah nu di kitab anu nu kumaneh dipake ka bingung teh eta jawabanana ieu sakian lamun dikak bulu aing mah dijawab langsung di dinya kakarak di dinya mah percaya jasa langsung endek di hadiahan bae setiap salat kula dek hadiahan ka Imam Badawi. Nah ieu eta bukti. Si ieu kan cara langsung dijawab.